Bab Bab hiji penjelasan sifat 20. Pasal kahiji babagian sifat 20. wujud kita mako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Tak ieu teh sifat nu 20 teh ieu nu disebatan neme nu dilagamkeun neme adalah sifat nu wajib di Gusti Allah. Wujud kidam bilang hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sifat ieu teh sifat nu wajib di Allah. Sifat nu wajib di Allah teh sabaraha tadi teh sadayana 20 nu namanya dinadomkeun nya. Ta de alki de paja sifat nu wajib di Allah nu 20 ieu teh kabagi 4 bagian. Hiji aya anu kalebet sifat nafsiyah. Naon maksudna sifat nafsiyah teh? Sifat bangsa dat. Aya sabaraha hiji anu kalebet sifat nafsiyah? Hiji nyaeta sifat wujud. Da ieu sifat wujud. Sifat wujud mah kalebet sifat nafsiyah ngan hiji. Nu kadua aya sifat salabiyah pembagian nu kadua. Naon maksudna teh paja teh alki? Sifat bangsa eueuh salabiyah teh ai salabiyah teh nyabut teh ngeuweuhkeun. Eusina aya 5. Mana nu 5? Kidam, terus bako, terus mukhalafatul lil hawadisi, terus qiyamuhu binafsihi, terus wahdaniyat. 5 geura. Hiji 2 3 4 5. Tah 5 nu 5 ieu manu namanya disebatan kalebet sifat salabiyah, sifat bangsa eueuh. Maksud bangsa eueuh teh lamun kidam maka sifat salabiyahna teh sok dihartian teu aya mimitina. Ai teu aya teh kan eueuh, bangsa eueuh teu aya mimitina. Lamun bako teu aya tungtungna, teu aya teh kan eueuh. Mukhalafatul lil hawadisi teu sarupa jeung anu alalanyar. Teu sarupa teh eueuh kan teu sarupa. Tuluy qiyamuhu binafsihi teu butuh kana tempat, teu butuh kana nangtukeun. Eueuh butuhna teh. Tuluy terakhir wahdaniyat sok dihartian salabiyahna teh teu bilangan. Berarti eueuh bilangan. Nya eueuh. Paham teh paja? Paham. De oke. Nu katilu aya anu kalebet sifat ma'ani. Naon maksudna sifat ma'ani? Sifat anu aya jeung anu tumetep dina dat. Anu eusina nuluy ke nu tadi aya 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Tah, bilang hiji kudrat, 2 iradat, 3 ilmu, 4 hayat, 5 sama, 6 basor, 7 kalam. Ta ieu nu 7 ti kudrat dugi kalam kalebet sifat ma'ani. Nyaeta sifat anu tumetep dina dat ma'ani. Nu terakhir aya anu termasuk sifat maknawiyah. Ta sifat maknawiyah mah anu ron-ronan, anu dan anu non tanwin. Naon maksudna sifat maknawiyah? Sifat pangantep nguatan sifat ma'ani. Matak sami jumlahna ge aya 7. Sifat ma'ani aya 7, sifat maknawiyah 7. Mana? Qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakal, liman. Lamun qadiron sifat maknawiyah tina sifat ma'ani kudrat. Lamun muridan sifat maknawiyah tina sifat ma'ani iradat. Lamun aliman sifat maknawiyah tina sifat ma'ani ilmu.